Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Juri anu kusim kuring dipika hormat, anu luhung ku ilmu panemu sareng jembar karsa karya katut pangalaman. Oge sadayana rerencangan seperjuangan anu kusim kuring dipika heman, anu mudah-mudahan urang sadayana aya dina kawilujengan sareng aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Langkung tipayun hayu urang sami-sami panjatkeun puji kagang Allah anu maha suci, puja kagang Allah anu maha kawasa, syukur kagang Allah anu maha gopur, anu alhamdulillah dina waktos anu ayeuna urang sadayana tiasa pariung mungkulung paamprok jonghok di haplah anu mubarakah. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, dina kesempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara singkat ngeunaan Hari Pendidikan. Parantos kauninga urang sadayana yen Hari Pendidikan Nasional diabadikeun dina setiap tanggal 2 Mei. Margi dina tanggal 2 Mei eta mangrupikeun tanggal kelahiran tokoh pendidikan nyaeta Ki Hajar Dewantara atanapi Raden Mas Suwardi Suryani. Sajabi urang ngahormat sareng ngemut-ngemut kana jasana anjeunna dina memperjuangkan pendidikan di negara urang, maka urang sadayana wajib ngajaga sareng ngamomolehan. Sareng parantos kauninga urang sadayana yen masalah pendidikan merupakan hal anu kacida penting. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Hartosna nuntut ilmu teh kewajiban kasakabeh muslim lalaki sareng kasakabeh muslim awewe timimiti ayunan dugikeun kalian lahat. Dina hadis ieu nuduhkeun yen niar ilmu milari ilmu sanes ngan saukur kewajiban pikeun barudak hungkul, tapi sami ka urang sadayana oge. Sajabining urang janten pendidik, janten guru anu tiap dinten ngatransferkeun ilmu ka adat didik urang, sing horeng urang oge gaduh kewajiban kanggo milari ilmu, kanggo nuntut ilmu. Naha urang ayeuna kedah nuntut ilmu? Salah sawios loloranana margi urang sadayana nuju mendidik, nuju mencetak kader-kader penerus bangsa, negara sareng agama. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh, kullu mauludin yuladu alal fitrah illa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi. Anu pihartoseunana saban-saban anak anu dilahirkeun eta aya dina kaayaan fitrah atanapi suci. Sareng ku ibu ramana anu ngajadikeunana naha jadi Yahudi, naha jadi Nasrani, naha jadi Majusi. Dina hadis anu parantos dikapayunkeun parantos jelas urang salaku pendidik, urang salaku guru sakaligus janten orang tua kedah masihan didikan anu sae, kedah masihan mencetak kader-kader
ripah repeh rapi. Di antawisna ku cara anu nomor kahiji nyaeta mere didikan jeung atikan ku budi pekerti anu pinuji. Nomor kadua muatkeun kapribadian anu kudu dipertahankeun, numutkeun kaedah-kaedah anu aya dina Pancasila sareng dina Undang-Undang 1845. Anu nomor katilu anu paling pentingna urang sadayana kedah masihan pendidikan anu muatkeun kana keimanan sareng kana kaislamanan. Hadirin anu kusimkuring dipika hormat, ilmu teh merupakan perhiasan. Jalmi anu berilmu, jalmi anu berpendidikan bakal unggul di antara anu sanesna. Adalun wa inwanun likulil mahamidi, anjeun teh kudu ngajina da ilmu jadi papaesna, pitulungna jeung unggulna ka sakabeh nu mujina. Kudu diajar maraneh kabeh sabab ilmu teh perhiasan sareng kaunggulan pikeun sakabeh anu mujina. Rupina cariosan simkuring tikawit dugikeun ka akhir tiasa disimpulkeun dina raragami eling kana hari pendidikan. Nomor kahiji, urang sadayana selaku umat Nabi ngagaduhan kewajiban pikeun nyiar ilmu milari pendidikan satinggi-tinggina. Urang selaku pendidik, nomor kadua urang selaku pendidik, selaku guru sekaligus janten orang tua kedah masihan didikan anu sae ka para putra putri urang nuju kana ridho Allah. Anu nomor katilu